Alhamdulillah. Al-Imam Al-Fatihah. A'udzubillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduma ari salah sayyidina amroyan anak talbisau eta saestuna nyamarkeunana ieu abdi ada jaran eta walaya saya saro zalika alal abdi illa bi aya tidak amroyan moal gampang ngalakonan kana hak Allah ka abdi illa bi aya tidak amroyan anak talbisau eta saestuna nyalirukeunana ieu abdi nyalirukeun penyamarkeun ya abdi al-uyuba kana pirang-pirang kasasaran wa tarwizahu jeung mayu keunana ieu abdi as-sila'a silatun kana pirang-pirang banda la yajiru eta teu nambahan ieu talbisahu rizki dina rizkina abdi baliyam haku balik tanggal lembur ieu talbisahu kana rizkihi wa yudhibu jeung ngaleungitkeun ieu talbisahu bi barokati kana kabarkan rizki wa ma jeung ari perkara ya juma'uhu anu ngumpulkeun ieu abdi kana ieu mah min mufarraqati talbisati buktina pirang-pirang nyalirukeun pirang-pirang dipisah-pisah yuhlikuhu eta ngaruksak kana ieu mah sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala dak katanodatan kalawan balikan anu sahiji sakaligusnya pakonukiat yang dicaritakeun naon anna wahidan saestuna jam sahiji kana eta kabuktian naon eta pikeun wahid naon baqaratun sapi yahli buah anu meres ieu wahid kana baqarah aya ieu jamak boga sapi eta sapi sok diperes wa yukhallitu jeung nyampurkeun ieu wahid bilabannya kana kisusuna baqarah alma kana cai wa yabihu jeung ngajua ieu wahid kana laban pada binatang naon saelun saah satana banjir pagoriko tuluy nyarem ieu sael al-baqarah kana sapi pakola pingsap sahabat ba'du auladi sapanna pirang-pirang anak ieu wahid innatil kalmiha saestuna itu pirang-pirang tai al-mutafariqatan papisah allati eta perkara sobabna anu nitikeun urang piraha kana ilati illa banina dinusuk ije sama tarima kumpul ilati dafatan wedatan kalawan sakaligus beda kaidi pakodat jeung nyokot ilati al-baqarata kana sapi kaepa kumaha kaepa kumahan henteu ieu layam hakuhu mudayakeun kaepa kumahan henteu layam haku wa kon qala jeung tulis nadawa salam al bayyi'an ari jama anu jual beli dua ila sodako eta di mana-mana bener ieu bayyi'an wa nasoa jeung nasihat ieu bayyi'an burika tah diberkahan salah umat pikeun ieu bayyi'an ibain ini Madinah jual bener ieu bayyi'an
Wa idza qasama di mana-mana nyumputkeun ibayani wa kadziba jeung bohong ibayina bayani nuzi atang di leungitkeun atau dicabut nuzi atang dicabut naon barakatu bae iman kaberkahan dua beli bayian wa fi hadits jaya hadits yadullahi adalah panjangullah yadullahi ari pitulung Allah ala syarikaini eta sajam dengan dua malam yatakhona wana salagin tersilih cidraan ieu syarikain Faidah taqawana tadi benar ini cidraan ieu syarikain kau patah ngaleungitkeun Allah ya dahu kana pitulungna Allah anu mat ieu syarikain Fa'idan la yazidu malun min khiyanatin kama la yanqusu min shadaqatin. Fa'idan talikana ye fa'idza tahawana au fa'a la yazidu henteu tambah jadi moal tambah naon malun harta banda min khiyanatin tina arah-arah kamalayan khusus seperti yang pengurangan iman min shadaqatin tina arah shadaqah wa man saja malaya itu anu tengok iman ajaran tak kana tambah wan uksona jeung kurang ila bil mizani aing ku timbangan lam yusaddiq tamu ana benerkeun iman dihada hadis kana di hadis wa man saja ma'arufana nyawa iman anna dirahma wahida kana saytuna dirahma anu sayyidi wa yubaraku eta terkadang diberkahan naon pilih dina jadi rahma wahid hatta yakuna sayyin kabuktian jadi rahma wahid sababan sangat jadikeun sabab sada adati insani pikeun kabangjaan manusia di dunia wajini jeung dina agama wal alafa jeung saestuna diasapkeun kana di rahma wahid jeung saestuna pirang-pirang ribu al mu'allafat dikumpulkeun qodiyan zik au nazaya qodiyan jeung eta terkadang nyabu sallallahu Gusti Allah al barakata kana keberkahan minha tina alaf hatta takuna dengan kabuktian alaf sababan eta ngajadikeun sabab lilati malik ya ikeun ruksakna jalma anu ngamilikeun alaf bihayatu yatamanna kusakira ngarep-ngarep ieu malikihi al-ikhlasa kana fatwa minha tina alat wa yarahu jeung nekadikeun ieu malikihi kana ikhlas aslaha kan leuwih maslahat laupikeun malikihi ti ba'di ahwali asalna pirampang tinggal maliki payarifu tah bakal nyaho ieu men jawab tina waman arsa payarifu tah bakal nyaho ieu men makna kaulina kana mana ucapan kuring inna lapar inna khianata saytuna tidak lakan jidu era tena mahadiya khianat yang harta banda wasodaqot tak jeung saytuna sodaqoh lakan butuh eta pengurangan ieu sodaqoh min hutina mal wal makna sani jeung ari makna anu kadua tadi ahaduhuma dari mana anu kadua allazi allazi anu la budda nisti mini tiqadi tina kadikeun kana lazi liyatima supaya sampurna laupikeun abdi naon anu sungana sehat waya taya saro jeung gampang alaika abdi waya taya saro jeung gampang ieu nusha alaihi ka abdi ya terpenuhi masalah kedua makna tanya tadi ahaduhuma an ayyalama eta yang nganyahukeun ieu abdi anna riba akhirati kana saytuna bati akhirat wa ginaha jeung kasugihan di akhirat khairun eta leuwih alus min di dunya tibatan bati dunya wa anna fawaida amwalina dunya jeung saytuna kirang faidahna kirang harta dana dunya kan qadi eta narima beas ge fawaid bin kidonya umuri kumiatna umur watamko jeung resep naon mawalimuha pirang-pirang panganan ya amwal wa wazarwa jeung pirang-pirang dosana ya amwal pakai patang kumaha yastajisu
Wa kaifa kuma yastajizu ngamenangkeun sahala akilu juga akal ayat sabila kana yen nyupri ganti atau ngaganti kana yen nyupri ganti akil allazi kana perkara wa anorilazi adna etalwi hendak yana terlebihna bilazi kana perkara wa anorilazi khairun etalwi alus wal khairu jari kalusan kullu dina khair fi salamatin dini tetapnya selamat nagan. Wala parantosna daun sallallahu alaihi wasallam. La tazalu teureun naon la ilaha illallah subhanallah. Tadong etan olah la ilallah ani khalqi fi makhluk subhanallahi kana bebendu Allah. Malam yu'siru. Salagi teu milih ieu khalqi kabeh subkota dunyahum kana akan-akadan dunia yang khalaqi kabeh ala akhiratin mandarikeun akhirat ka khalaqi kabeh wa pilapin akhara jeung ada terjadian ma lam yubalu kalafat ma lam yubalu salagi teu merduli ya khalaqi kabeh ma kana perkara la qasu anu kurang ieu ma min dunia tina dunia khalaqi kabeh bisalamati dinihim kusabab selamat agama ya khalaqi kabeh. Faida palu tadi mana ismiga ya khalqi kabeh dalika kana itu yubalu wa qalu jemusab khalqi kabeh la ilaha illallah qala tang Daud sallallahu taala Gusti Allah taala kadzibtum bohong aranjeun kabeh lastum teu aranjeun kabeh nya kana ya la ilallah sadiqina eta benar kabeh wa fi hadisin akhara jeung eta ngajeun man arapan man saja maqala ucap ye man la ilaha illallah Allah mukhlishan barian ikhlas dakhala tasuk ye man aljannata kana surga il tapkeun naon nama apalana wa ma jari naon ila su'eta ilas nama qala ngadaukan di nabi ayah rizahu amma harramallahu ayah rizaunya pengariksa ye men kana awak na men ayah rizaunya pengariksa ye man kana awak na men amma tina perkara harrama anu geus ngaramkeun sallallahu Allah wa qala jeung ngadaukan di nabi ayatun deui ma amana itu iman bil Qur'an kana Qur'an sahaman jama istahala anu ngitung-ngitung hala ieu men mahari mau kana piram-piramkeun Qur'an waman desa jam alima anu nyawa ieu man anah di umur kana saeuna ieu pirang perkara qodihatun tunyatan fi iman men wa anna imanahu jasaeuna iman man ra'su mali eta pokok harta man fi tijarati ina dagangna man ke akhirat lam yudayi tamu ngarekeun ieu man ra'sa mali kana pokok harta man al muadda au disawiskeun li umurin pikeun umur la akhirna anu taya ajarna eta pikeun umur bisa babiri ku sabab batiyun tapon di alat manfaat tahun biarin ayaman dinasiran sang poe emas dudan itu wan bagi tabiina jeung katampi ti sunat tabiin anau sekona bagi tabiin qala etang rubah di tabiin lauda qatu lamun asukuring ajamnya kamaskin jame wa bare jame gosin eta anu sedak tekinu khosin etan sedap di ahli ku ahli na jami wakila jeung diucapkeun li kakuring naon man lapad man khairuha ulai man eta saha khairuha ulai ari pangleuwih alusna itu ahlihi kabeh laku tu tah yakin mutakuring laku tu tah yakin mutakuring min ansahihim tamun man ansahum rawaskeun min ansahim tinu pangleuwih nganasehatna ieu ahli kabeh lahum ka ahlihi kabeh faida qalu tadi mana mengucap ieu ahli kabeh aya kana ieu
an sahihim lahum kutu tamu sapuri ada khairuhum huwanya huwa arihiye wa khairuhum lakultu min ansahihim lahum faida kontapiye ahli kabeh ada kana iye ansahihim lahum kultu tamu sapuring huwa ari haza sambil deket khairuhum eta pangleuwih alusna iye ahli kabeh walau kila jeung lamun diucapkeun li kapuring naon man lapad man eta saha syarruhum ari anu pangleuwih gorengna ieu ahli kabeh walau kila tu tangucap kuring min awasihim tinu pangleuwih ngawujudna ieu ahli kabeh lahum ka ahli kabeh Fa'idha kila tahdi mengucapkan naon hadza iye agosihim lahum kuatu tangucap kuring wa ari hadza mendekat syarruhum eta pangleuwih gorengna ieu ahli kabeh wal wasu jari ngawujud haramun eta haram kieu buyuni tina pirang-pirang jual beli wasana jeung pirang-pirang pagawean dibayani anu meriksa kabehna walayan bagi jeung teu pantas temenan naon ayat sahawana yen gagampangan saha suami ujal menuju gawe diamali kana para suami ala wajina tepan kana jalan lau amalau lamun muamalah lamun muamalah kasoni di kuyi wajin saweru salianti son lamar tadohu saya kirmuarido yeswani karena itu wajin linasi kineswani bayan bangi balik tak penting naon ayung sina yang ngaluskeun yeswani aswan atta kana pagawean wayuh kimah jeung watkeun yeswani kana sonah summa yubayyina ayuh sina yuh kimah Tuma yubayina kulimar kanakan yeswani ayba kana kata tanya sonah yin kana lamun kabuktian si ayat yeswani naon kaibun kata sadar pabidzalika taku itu ayyuh sina afwan ata yataqallasu salamat yeswani wasala jeung naroskeun saha rajulaki hiza abna salimin kaida bin salim faqala ngucap rajul kaepa eta kumaha listikeun kuring an aslama arien salamat kuring tiba ini alidina najwa pirang-pirang sena pakon tapiza ij'al kudu ngajarikeun anjeun al wajhaini kana dua muka sawaan kana sarua wala tupabil jeung ulah ngunggulkeun anjeun al yumna kana sena anu kasuhu al ukhra kana sajen wajawid jeung kudu ngaluskeun anjeun al haswa kana eusikna eusikna kana eusikna wal yakun jeung kudu kami haswa saean eta perkara wahidan anu saiji aman penuh sampurna wa qarib jeung kudu ngadeukeutkeun teh ngarepkeun wa qarib jeung kudu ngadeukeutkeun anjeun ngarepkeun anjeun baina kharzi antarana kaputan wala tutbik jeung ulah ngalingkupkeun atawa nutupkeun wala tutbik jeung ulah ngalingkupkeun anjeun ihdan laini kana sayana dua alal ukhra kana tenang sejen wa min hadza panni jeung eta tina ieu warna ma ari perkara sulila oleh taros anhu tina ieu ma saha Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal rahimahullah minar raqwi buktina ngaputan sendah
ngaputan senda nya tengah soa teh bihayatul ya tabayanu ku sekira teh dari perkara yerop wi qala ngadauh Ahmad la yajuzu temenang liman pikeun jama yabi'u anu ngajua ye man hukana rop wi naon ayu piau yang nyamarkeun ieu mau kana rop wi wa inna ma yahillu lirupa iza alima annahu yuzhiruhu au annahu la yuzhiru baik wa inna ma yahillu jeung pastina halal ieu rokwi lirupa pikeun tukang ngaput kenal iza alima di mana-mana nya ieu rupa anu rupa yudiru eta bakal martelakeun rupa kana rokwi wa anna nya rupa la yuridu setengah maksud rupa kana rokwi liya baik karena ngajua jual pain ku tak telah mengucap anjeun pala tatimu tamua sampurna naon amu amalatu muamalah mah mawajaba samangsa wajib ala insan ka manusia naon aya dikoro yen nyaritakeun ieu insan uyubama bi kana pirang-pirang kadataran bareng jual wa aqulu tamunat kuring layasan teu kalakuan jeung tingkah kadzalika seperti layasan teu kalakuan jeung tingkah kadzalika etanya kitu seperti la tatim ini sartu tajri karena ari syarat dagang Allah yastaria eta yen teu ulah Allah yastaria eta yen teu meuli tajir lieu bae karana ngajua ek dijualeun karana ngajua ila jayida amin kana parang halus allazi anu yartabi nikarido ieu tajir hukana lagi tajir linafsi pikirina tajir law amsak wala munakar ieu tajir hukana lagi tajir summa ya nak tuluy ngalap cukup ieu tajir tibae dina ngajuana ieu lagi tajir ngalap cukup biridin kubati yasir nusalti payubariku Allahu lahu fi payubariku tabaka ngaberkah sallallahu Gusti Allah lau kata dir sini lagi tajir wala ya tajir jeung teu kabutuh ieu tajir ila tabisin kana nyalirukeun wa inna ma ta'azzaro jeung pastina hese naon haza ieu ayyal uro yubal madi ayat puro yubal madi ya naumatna kabeh layak nauna era tengah cukup ya nas kabeh dirinya yang kirikubati anu saeutik walai kajem teu kalakuan jeung tingkah ya slamu eta salamet ta akasiru jam loba illa ditabisin aing ku nyarirukeun paman ta'awwada hadza lam yastar al-mabina pamantan sajama ta'awwada anu ngabakukeun atau ngabiasakeun ieu man haza kana ieu apa naune ya kana muna gerid ya yakin lam yastar tamu amali ieu man ama iba kana perongkasan pain waqwa talamun tumiba sia nyata man naon mahibun perongkasan nadir langka palyal kurhu nah kudu nyaritakeun ieu manukana maibe walayakna jeung kudu ngarap cukup ieu man bikimati ku hargana maibe ba'a ngajual sah Ibnu Sirin satan kadoma pakon tar Ibnu Sirin liya mustari ka jamuli abroku ilaika min aidin fiha abroku lulubaran kuring ilaika dipasrahkeun kanjeun
Lubaran an aidin tina katataran tia anu tepisat. Innaha saituna satu kolibu eta mulak malik yesat al alfa kana para diri liha suku nasa. Wabaan jeung ngajual saha al Hasan bin Shalih Hasan bin Shalih jariatan kana amat. Faqalat mengucap Hasan liya mustarika meuli. Inna saituna jariyah tanah komat eta ngarihak dari marot penyebalikan indana deketan urang saya daman kana getih paha kaza tahyirnya kitu seperti ayat kuro menyubah madi tahyirnya kitu seperti ayat kuro menyubah madi karena kabuktian naon serotu ahli dini kalakuan ahli agama pamanta saja mak layak biru anu teu kawasa ieu man alaihi kana ieu za atanapi ayat kuro nyubah madi mah alai kana ieu za pakaza za palaya truk ta kudu nyakeun ieu man amalah kana muamalah awil yutin atawa kudu netepkeun awak kana yutin atau netepkeun ieu man nafsu kana awak man ala azabi akhirati kana siksa akhirat asalisu kadikeun asal dukatuluna Allah yaktuma eta yang teu nyumputkeun ieu mu'amil mu'amil dia mikdarina ukuran syai'an kana di perkara wazalika yaitu Allah yaktuma ditadil mizani eta ku ngantekeun timbangan wa itiati jeung ati-ati sira misan wa fil kaili jeung yang akara payan bagia tu penting naon aya kila yen naker ieu mu'amil kama yaktalu seperti yang narima takran ia mu'anya wala parantos ngandau sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala wailun ari siksa banget ia musofitina eta pikeun jam numerangan kami alladzina tegesa jama-jama izak talu di mana-mana nampak takran ia ladina kabeh ala nasi ti jalma-jalma ya saupuna tanyung ka ia ladina kabeh wa ila kaluhum dan di mana terakhir lagi nak kabehum maksudnya matikan nah kala ya tuh naker hitam nampak waiza kalunya naker iya lagi nak kabehum pikeun nas kabeh awal zanuhum atau nimbang iya lagi nak kabehum pikeun nas kabeh yusiruna tangurangan iya lagi nak kabeh walayah risu jeung moal salamet ieu mu'amil min hadza tina ieu khosrua kaya limapum tina yuh siruna khosrua kaya illa bi ayyuraji aing kurekan yang ngunggulkeun ieu mu'amil iza aqfa di mana-mana ngarek ieu mu'amil wayan kuso jeung urangan ieu mu'amil iza aqfa di mana-mana nyokot ieu mu'amil jadi alu karena ari Allah subhanahu kaki kullama yutasawwaru eta saeutik bisa digambarkeun ieu alu fal yastawhir atu kudu nyupri pertela ieu mu'amil nyupri pertela nak didurin nu janati kana pertela tamau nu jeung urang wa inaman karena saeuna jama istaqsa nu meyakeun ieu man haqau kana hakna man bikamalihi kalawan sauraha yusiku eta deket ieu man ayata adahu eta yang ngaliwat ieu man mukaraha wa kana jeung kabuktian sabali ulama yang puluh eta nu ba'dum la askari moal meuli kuring alwaila kana siksa nu banget minallahi ta'ala Allah dihammatin ku disiki pakana tuli kabuktian ieu ba'dum ida aqada eta nyokot ieu ba'dum nyokot batur nah kosok tangurangan ieu ba'dum nisbah batin kana setengah siki wa ida apa jeung di mana-mana merek ieu ba'dum zada tanaman ieu ba'dum habbatan kana siki wakana jeung kabuktian ba'dum yaqulu eta ngaru ba'dum
Wailun ari sikun banget liman eta pikeun jalma ba anu ngajua ieu man bihabbatin jannatan. Lamun ngoba eta samana liman eta pikeun jalma anu ngajua ieu man bihabbatin kuidi siki samana harga ngajua jannatan kana surga ardu anu arlebaran jannah as-samawatu eta seperti pirang-pirang langit wal ardu jeung bumi. Wa ma jarna perkara asaro eta ngarugikeun ieu mah man kajalna ba anu ngajua ieu man tuba kana kabagjaan diwa lain kana sikuna banget. Wa inna ma balagu jeung pastina muharapkeun ulama kabeh ya itirazi dina nariksa min haza tina ieu naqoso wasini jeung sarupana haza li annaha karana naqoh ieu mah bae naqoso naman naqoso mawalimu eta pirang-pirang panganiaya lain jangan sekongan non atobat minatina mawalim idla ya'rifu karena tanya ieu ada ba ashabal habbati kapiran peranjang ngabugan perang sikihat saya naon teh ngumpulkeun ieu ba ihum ka ashab kabeh wa yu'addi ajemikeun ieu ba ku kaum kana pirang-pirang kana ieu ashab kabeh ayeuna jalma pamana teh mah tukang ngajua bunga sakali ngajua dikurangan kurangan saeutik saya teh mawalimu panganiaya pengania kabahkeun anu moal mungkin tobat di dieu. Sabab si bae moal nyaho ka ashabul habbat sehingga dikumpulkeun dibikeun hakna. Walidalika jeung karetu li annaha mawalimu lama saro samang tameli saharana salam sayan kan perkara qala kana Rasulullah lil wuzdani ka tukang nimbang. Jama tukang nimbang. Ya wazani ka tukang nimbang lamma kana sama sakabuktian ya wazan ya zinu eta nimbang ya wazan sama naung kana hargana sayan dauhan kanjeng Nabi kawazan zin wa arzi zin kudu nimbang anjeun wa arzi jeung kudu ngumpulkeun anjeun wanadoro jeung nyari sapudel ilabni ka anak lakina punya wa huwa barari ibnihi yagsilu eta ngomah ieu ibnihi dinaron kana dinar yuridu anu ngamakeun ieu ibnihi ayu sorun pau kana yana surupkeun ieu ibni kana dinar wa yuzilu ngejeng ngaleungitkeun ieu ibnihi takhilahu kana tayyang teh karat ya tapkeun kana yang silu wa yuzilu jeung ngaleungitkeun ieu ibnihi takhilahu kana karatna atawa tayyangna ieu dinar anu koyun ti wayun kihin jeung ngabersihkeun ieu ibni kana dinar hatta layak tidak seueun teu tambah naon wajib timah dinar bisa babi zalika kumsabane takhil upakola upodea ya bunaya anak laki tikuring piluka ari pagawean anjeun haza anu ieu no ieu teh merujukeun mayang silu Abdul etal utama min jatah ini tibatan mengaji dua wa isrina jeung 20 naona umrohna. Wa qala jeung ada usah ba'du salaf di ajib suheran kuring li tajrika jalma anu ngajual wal ba'i jeung li tajrika jang dagang wa ba'i jeung ngajual. Kae Pak kumaha yanju salamet ieu tajir yazinu nimbang ieu tajir wayah liput jeung sumpah ieu tajir bin nahari tibeurang wayana mun jeung sare ieu tajir bilaili ti peuting wa qala jeung ada usah Sulaiman alaihi salam ibni ka anak laki Sulaiman ya bunayya anak laki kuring kamat tudkhilu saperti yang ngasupkeun anjeun al habbata kana siki baina hajarna antara batu dua kadzalika nu saperti tudkhilu ngasupkeun anjeun al khati'ata kana kagorengan baina mutabayani antran jauh dua. Wa shalla jeung nyolatan sabab dusolihin sapoleh soleh kabeh alam mufannisin ka lalaki anu nyarwaan ka awewe. Aya mufannis maot disolatan ku ba'du solihin. Alam mufannisin ka lalaki nyarwaan. Papil la utapkeun lahu ka ba'du solihin naon innahu lapan innahu.
Inau saya sudah mufannis karena eta mufannis pasikon eta jangan pasek. Pasakata tuli repeng ieu ba'dus salihin. Pamuida tuli dibalikan saha ieu ba'dus salihin. Pakun kap ba'dus salihin. Kana kaya anjeun ku ta eta ngucap anjeun li ka kuring kana lapan kana kemuktian ieu mufannis sohiba mizaini eta anu ngabogaan timbangan dua. Yu'ti biadima wa ya'khudhu bil ahwat. Yu'ti anu mikeun anu mere ieu sahib biadima ku salah saejeuna ieu mizanayan wa ya'khudhu jeung nyopot ieu sahib bil akhari ku anu sajan kutimaun saja. Asaro isarah ieu ba'dus salihin bihiku ieu kola ka anaka isarah ila annafis wa kana saituna pasek na mufannis madlamatun eta panganiaya bainahu anu tap antara mufannis wa bainallahi ta'ala jeung antara Allah ta'ala wa hadza min mazalimi ibad wa hadza sarang ari ieu yu'ti bi ahadihima wa ya'khudhu bi akhar yu'ti bi ahadihima wa ya'khudhu bi akhar min mazalimi ibadi eta tinasana pirang-pirang fania pirang-pirang Allah wal musamahatu jeung ari ngamurahkeun jadi ngamurahkeun wal afu jeung ngahampura pilih hadza abadu eta leuwih jauh wa tasdidu jeung ari ngaberatkeun fi amri mizani dina urusan timbangan azimun eta nu puara wal khilatu jari salamet min hutina mizan ya sulu eta hasil ieu khilas dihabbatin kusasiki wa nisyabatin jeung setengah siki wa fi qiraati Abdullah bin Mas'udin jeung eta tetep dina qiraat Abdullah bin Mas'ud anu la tafwau bil mizani wa aqimul wazna bil lisani wa la tusru mizan arapan la tafwau bil mizani kapaida Al-Qur'an mah kumaha la tafwau bil mizani wa aqimul wazna bil qisti katanya bil qisti wala tusirul mizan dina qiraat Allah bin Mas'ud mah jadi dia qisti teh diganti bil lisan la tafwau ulah latut teh ulah ngaliwat batas latap lo ulah latut aranjeun kabeh piemi dina timbangan waqimu jeung kudu ngantegkeun aranjeun kami alwazna kana timbangan bil lisani kulisan wala tusiru jeung ulah ngurangan aranjeun kami al mizana kana timbangan ae lisan tafsiran tina lisan ini ae lisan ya mizani tegasna letah timbangan fa inna nuqsana karena kurang warujana jeung unggul yang haru eta pertela ieu nuqson bimaliku tondongna ieu lisan ieu mizan supaya letah-letahna wa biya jumlati jeung kalina kulluman ari sapur jama yang tasipu anu kulluman ari sapur jama yang tasipu anu nampak adia ieu mah ina titik tidak min dua tiga man walau fi kalimat ini sanji kalimat wala yang siput jeung teu dia ieu mandi mislima ku pantarna perkara yang tasipu anu nampa dia ieu man bahwa tah eta ari ieu man kobar kuluman eta ieu man dahilun etnu kasuk tata qauli ta'ala dina bawahan daungan Allah taala wailul lil mutaffifina alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun al ayati kurma canjin kana pirang-pirang anyar. Fainna tahsir tahrima zalika karena setuna haramna itu tahsir pengurangan. Fainna tahrima zalika karena setuna haramna itu tahsir dia makili dina perkara ditakar laisa eta lagi tahrim dikawani eta karena kabukini makilan eta pertakar balik takar anak kabukina makil amron eta perkara maksud anu dimaksud naon tarku adi ningalkeun adi warna sopati jeung tegasna adi fihi dina ieu
makia bahwa jarin bahwa tari tahri muzalik jarin etan berjalan di jamil amal dan segala perangkat pengawean pasoi buan jani atu ari jam ngabugan timbangan si khotor wali tetep napi karempangan siksa nembangan wa kullu mukallafin jadi sakurta ko jam mukallaf bahwa saya tari kullu mukallaf sahibu mawazina tanu ngabogaan pirang-pirang timbangan di apalna pirang-pirang pagaweana kullu mukallaf wa qaidin pirang-pirang ucapna kullu mukallaf wa qatarati jeung pirang-pirang karetebina kullu mukallaf palau wailu tari siksa nu banget lau eta pikeun kullu mukallaf in adalah lamun mengko ieu kullu mukallaf anu adli tina condong anu adli tina adli in malal in adalah lamun mengko ieu kullu mukallaf anu adli tina adli wa malak jeung condong ieu kullu mukallaf anu istiqomati jauh tina istiqomah jauh tina antek walau la ta'dzur hadza jeung lamun teu ari hese na ieu adli wasihalatu jeung mustahilna ieu adli lamma waroda ayat muadatang naon qaulu ta'ala dawan Allah taala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wa in jeung saestuna innafinya wa in minkum illa wa in jeung minkum eta tidak teranjeun kabeh illa wariduha ari angin ari anu datang kana jahanam wa in jeung minkum eta teranjeun kabeh illa wariduha angin ari datang kana jahanam kana kabuktian ieu warid mafhum tina warid wurud berarti masdarna kana kabuktian ieu wurud ala rabbika kapar anjeun hatman etanu hatman etanu pasti makdiyan tur dipastikeun. Jadi henteu sisa antara aranjeun kabeh iwati datang kana jahanam. Ana sakumaha tafsir aya wurud dukhul aya wurud kubur. Aya wurud dukhul mah datang kana jahanam sub digebrus ka mana? Jahanam. Aya wurud kubur datang kana jahanam ukur ngaliwat unggul. Nyata luhureun surat Al-Mustaqim. Terusnya sok. Paripolah urang, ucapan urang, paripolah urang, hoyong lempeng, tepet, sakumaha aturan Allah tehese. Anon hayang nate maksiat, tapi ya kahayang nate maksiat. Lisan hayang nate naon maksiat. Numatak salagi panon muka, salagi tepil nguping, salagi letah bisa nyarita hese terjaga tina ngalakukeun maksiat. Hese istiqomah dina kahadean. Matak walau la ta'adzuru hadza wasyam mun henteu ge hese adli temusai adlina mua ayat dauhan Allah wa in minkum illa wariduha. Jadi eta ayat wa in minkum illa wariduha mana kitu ge hese ngeteu adil. Hese istiqomah teh. Palayan paku adun laya sama suman ania maili ania istiqomati. Palayan paku tah teu narima pisah terpisah. Saha abdun abdina Allah layatan teu ieu abdun maksuman adita terpisah anu maeli ieu talukna kalayan paku. Terpisah anu maeli tina condong anu istiqomati jauh tina istiqomah. Urang mah nya
Itu pangkat maksum, kanjeng Nabi nu maksum. Dan adli anu henteu maksum hese we. Henteu na tonong tina jauh tina istiqomah teh. Aya we mengparna. Illa anak darajat ya mayali aing saeuna pirang-pirang darajatan tolong tetap pawatu eta beda-beda ieu darajat teu mayal sapautan kalawan beda-beda alding gede. Palidali kata karena itu tatapawatu tapautan awiman tatapawatu beda-beda naon muddatu muqamihim waktu atanapi mangsa titingna ieu ahli nar kabeh beda-beda naon muddatu muqamihim mangsa atanapi waktu titingna ieu ahli nar kabeh pinnari dina neraka ila awani hilasi nepi ka mangsa na salamet hatta la yabqu sayan tetep sabadum tina ahli nar kabeh illa tetep dina naon neraka illa biqadri tahillati qasmi aingku saukuran ngudar sumpah wayam konjeng tetep sabadum sapalina ahli nar kabeh alpan dina 1000 wa ulupa sina jeung pirang-pirang ribu tahun panas alu tanyuankeun abdi sadaya Allah taala ka Gusti Allah taala ayu qaribana kana yen ngadeukeutkeun Allah na ka urang sareak mina istiqomah tina istiqomah wal adil fa innal istidada alamat nisratil mustaqim min ghairi mailin anhu ghairu matmu'in fihi fa inna istidada karena saya punah banget pohara alamat nisyroti dina luhureun kekenteng jalan al mustaqimi anu lempeng pan siratal mustaqim tadi kentengkeun nya lempengkeun dina luhureun kekenteng jalan anu lempeng min guari mailin tina tekalawan condong anu tina ieu matnis sirat gue rumat muin eta teu di Arab naon fi dina ieu istidad payeuna karena matnis sirat adaku eta leuwih lembut mina sa'roti tibatan rambut wadu jeung leuwih seukeut mina saeti tibatan pedang walau lahu jeung lamun henteu ari ieu suratul mustaqim eta mawjud lakana sayakin kabuktian saha al mustaqim jalma anu anteg alaihi dina luhureun ieu suratul mustaqim lakana sayakin kabuktian saha mustaqim anteg suratul mustaqim layak biru eta moal kawasa ieu mustaqim ala jawazi sirati kana ngaliwat tukang al mamdudi anu dipanjangkeun alamat ni sirati leunteun kekenteng neraka allazi anu min sifati eta tina dina sifatan ye lazi anau ari satuna lazi adaku eta leuwih lembut mina sya'rati tibatan rambut wadu jeung leuwih seukeut mina saeti tibatan pedang wa bi qadri istiqomati jeung ku saukuran anteg ala hadas sirati dina ieu jalan al mustaqim anu lempeng tah hadas sirati tadi di manyata siratal mustaqim di dunya nyata di dunia Islam yahiqu hampan sal abdu amna Allah yauma kiamat dan kiamat ala siratil sukan tukang siratal mustaqim itu kan di akhirat siratal mustaqim tanya 2 nya. Ayat siratal mustaqim di dunia di nuwa Islam anu buktina agama teh ari buktina agama eta hukum syara anu 5 hiji wajib 2 sunat 2 haram 3 sunat 4 makruh 5 wenang ayat siratal mustaqim itu kan di akhirat
Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim teh sanes jalan tol. Ihdinas siratal Islam. Mata kusa ukuran antad dina ieu siratal mustaqim dina Islam. Antad tegak penyimpang tina aturan Islam. Hampang si abdu isukan poe kiamat yang urang siratal mustaqim lumpatna tepat. Wa kullu man jadi sapura-sapura jama khallat anu nyampurkeun ieu man bi pami kana kadaharan turoban kana taneuh au baru atau ka torob tumma kalau tulina keur ieu man kana ta'am bahwa khobar wa kuluman bahwa saya tarik men khobar bareng proyek bahwa saya tarik men namun topikina eta tina sapa zaman umurangan kami sila kaili ina takran wa kullu qasobin jari sapur tukang jaga wazana anu nimbang ieu kullu qasob ma'alah disarta daging alman kana tulang lam tadri anu teu berjalan naon al adatu adat dinitikana pantarna ieu wazana bahwa saya tarik kullu qasob minal mutaffifina eta tina sapanjang mengurangan kami fil wazni dina timbangan waqif jeung kudu nyakeun anjeun ala hadza kana ieu wazni sa'irat taqdirati kana sasesana pirang-pirang ukuran hatta fil malah dina meteran allati anu yata'atau ngalakonan kana ieu lazi sa'al bazaju tukang lawon fa inau kana bazaj tidak taro eta di mana-mana meuli ieu bazaj kana bazaj tidak taro eta meuli ieu bazaj meuli pakaian arsalata ngalepaskeun ieu bazaj atau bak kana pakaian di waktu dina waktu ngameter walam yamuddahu jeung teu manjangkeun teh teu metot walam yamuddahu jeung teu manjangkeun ieu bazaj kana saub badan kalawan manjangkeun nya wa idza ba'u jeung di mana-mana ngajua ieu bazaj kana saub maddahu tah manjangkeun metot teh tah manjangkeun ieu bazaj kana saub dina meteran liudhiro karena yang mertelakeun ieu bangsa tapautan kana beda-beda fil qadri dina ukuran fa kullu hadza minat ta'siti al mu'arridi sahibahu bil waili fa kullu zalika tah ari sakabehna itu khallato liri wazana ma'alahmi minat tasbiti eta tina sapalina ngurangan al mu'arridi anu ngasongkeun sahibau kajam nu ngabogaan tasbit liya waili kana siksaan anu banget aron kopatna ayas duko eta yen bener jujur eta yen bener ieu mu'anya fi arya waqti dina harga dina waktu wala yufi jeung teu nyamarkeun ieu mu'amiyah min tina si arya waqti syai'an kana hiji perkara pokona ta kunjang sallallahu alaihi wasallam antalaq rukbani tina mapag ontan-ontan wana jeung nyegahkan Rasulullah anin nasyi tina ngawujud amma talaq rukbani anapun ari mapag ontan-ontan pawa ta eta talaq rukban ayat takbila etayen madep emang ayat takbila etayen mapag ye si jalma aruf kota kababaturan waya talaqo jeung nampa ye si jalma almata kana banda wayak ziba jeung bohong ye si jalma si baladi dina harga di negara butkeun murah pada mangkeur mahal Pakon kola tekus ngadawa salam la tatalaqau lah mapang aranjeun kabeh arusbana kana ontan-ontan. Paman jeung saja matalaqau nampang ieu manaka rukban
pasoi busia atit tari jalma bukan banda jel kiari eta kalawan pilih-pilih ba'da ayak dama dina sabada yang datang ya sahibus sil'an asuko kapasan wa hadza sirau jeung ari meuli mun akidun eta anu narima tah narima jadi kana tah walakinnahu jeung tetap dina si jalma teh ma'ayas takdila teh kan pada si jalma indo haro eta lamun pertela naon kirbu bohong na si jalma sabata tetep lieu bae pikeun ngajuan naon al-yaru pilih-pilih wa in kana jeung lamun kabuktian si jalma sadiqon eta bener papil tiari saya tetep pilih-pilih khilafun ari istilah litarudi umumnya khabari karena palawanan umumna hadis mazawali tarbisi sarta leungit nya teh ayatnya mazawali tarbisi sarta leungitna nyalirukeun wa nahan jeung nyegah kanjeng Nabi ayat deui ayyabi'an kana yen ngajual saha hadirun urang kota libadin ka urang kampung wa huwa jari ayyabi hadirun ayak dama eta yen datang sah al badwiyu jalma anu bangsa kampung al balada ka nagara wa mau jeung eta sartana badwi utun ari ala pakuatan yuridu ngamaksud ieu badwi ayyata sarawat kana yen gantangan ieu badwi ila bae kana ngajuana ut supaya kudu tuluy ngucap lau ka badwi saha al hadariyu jalma bangsa kota utruku kudu ninggalkeun anjeun kana ut indi deketeun kuring hatta ugolia sehingga ngamahalkeun kuring pisah hargana ut wa antaziro ugolia wa antaziro jeung ngadago kuring irtifa pilih kana naik harga na ieu ut